ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Wallahu a'lamu bimaradi. Walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina. Walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafiqahu lil amal kalawan yatamattu king sunagung atawa maparintah faqih sunagung ing ladzi kadu amal walakinahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ila ladzi maring dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa taba'alan nganuti ya ladzi hawahu ing hawa ladzi fi du'aihi ilaiha ing dalem ngadu'ane ladzi ilaiha maring dunya fa wadanahu maka ngelahakeun sunagung ing ladzi fa bazaruhu maka utai sifatan ladzi sifatu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil lamun musir sira alaihi ingatase kalbi betordi wazajri kalawan musir wazajri lan gayal has maka ngelel ya kalbu yudni ulisana tegese ngelelkeun ya kalbi lisanahu ing lisane kalbi au in tatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbi lialas maka ngalalakeun ya kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orana palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono-mangkono kalbu wa jumlah tasyarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku dadi hal lahizan tegese lahizan alaika ngalalkeun dalilan dur kang hinabi kulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utawi kanggen sija iku atasbih ya rupakeun fil wadi wal khisati ing dalem asore wal khisati tegese asore bi qarinatil fa'il musyarati kalawan qarina fa kang nudukeun bi taratub ma ba'da kalawan narima runtut barang kang tetep ing dalem sausane fa alama qablaha ing atase barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti ngawa biqarwa biqarinati qouli lan kalawan qarina dawan Allah zalika utai mangkono masalahil masalu tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina tane wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kabebi ayatina kalawan sakayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing caritaan alal yahudi ingatase yahudi la'allahum manawa yahudi yatafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya yahudi tadabbaruna tegese mikir ya yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fayu'minun maka bakal ngimankeun iya yahudi kabeh sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina
wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bimuradi sa'iku sa'ala alaina masalah masalah sa'iku sa'ala alaina masalah bisa tegese salah alaina masalah apane masalahan sifatane al-qaum utawi kaum aya masalah kaum tegese sifatan kaum alladzina nyatawake kadzabu kang pada ngagorokeun ya lazina kadabi ayatina kalawan sekayat insun agung wa ampusahum kanu laning pirang-pirang awak ya kaum kanu ana ya kaum yazlimuna iku ngawalim wa kaum kabeh bitakziri kalawan ngagorokeun bitakzibi kalawan ngagorokeun. Nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri lagi kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyaguyan eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur. Tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bin dzalik masyaallah. Sekadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa teh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihis sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat
dibaca ngan disungut doang. Dipakai ceramah unggal peuting kunyana. 2-3 panggung. Tapi teu asup kana jantungnya. Baheula ieu mah sok aju kasinggung. Pansalakho minha keluar nya tina ayat. Mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Iya. Tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai. Sanajan udang-udangna sagede bakul. Cilaka. Masya Allah. Sing hararade. Ieu ayatna bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulanu agung jeung lamun kaulanu agung ngersakeun larafanahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung si hade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Debetak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection. Insyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang. Pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus bagus. Pokona mah beramal we ka Gusti Allah. Hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka. Ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah. Ya beramal kos kitu teh kelas TK. Sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK. Nol gede. Ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih atuh ieu mah panita Allah bae. Mun sia hayang ka sorga mata mah sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Mun sia mah meureun mung ka neraka, urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadah. Teu hayang lantaran jelema anu masih keneh hayang unti mah eta mah budak letik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodreksin. Ieu obat ngan amis, orok tah mah kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti. Ah, resep. Ngadahar papais teh resep ka untina. Ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok mah kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan. Ya, eta orok teh mah kos kitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir carita keikhlasan
aju menang tante gitu menang ieu keur carita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat ya wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung lamun warung kan warung bae urang boga toko urang boga warung urang boga material urang datang ka nundutan berarti parah berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh nah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu wah eta ngaran rame nah ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh beak geus kabeh aduh nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas kabeh akibat daun wa azin pinasi teu beunang kitu tah ngawirida teu beres ngawirida nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawirida we tah mah urusanna khususon atuh khusus mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi wah ceuk kitu beres sabaraha ulah ke sia mararaju teu bari seibadah ulah geus nu aya gitu ka dahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho nu sia sok jus uzon ka aing tuh ieu horeng kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngersahkeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal mata urang lamun ngaji tauhid pama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae eta batu wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala taatihi illa bi masyiatihi wa iradati ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kaburna jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah taufik Allah jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradati urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah nang iradat Allah urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na la rafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji masantren betah sanggeus masantren betah getol di pasantrenna
Haji diberi paham Gusti Allah sagesa paham dek ngamalkeun anak balik ka imah bener-bener ngamalkeun anak meureun dikersakeun ku Gusti Allah endek diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir diberi hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aya duit mah dikiriman di dahar mulai tah rada tigeus setik tah pala setik haji nya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ya ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor teleponna bapak nomor teleponnya berapa sih nah Kiai goblok tolol sama Kiai kos lain nanyakeun telepon Allah nanyakeun telepon bupati segala gubernur segala DPR itu kieu goblok Pak mukos kitu mah telepon Allah nu kudu ditanyakeun emang kieu nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok geura-geura baca nembalan Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Teu sopan saya cek Allah keur teleponan jeung aing heuai. Aing jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon. Gewe wah teh ku galedeg gitu teh jelema blon urang jeung hareupeun urang ge masih nyilih beula eta telepon jeung makhluk mah aya jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia teu bisa teu kuat masyaallah mantap kumaha eta teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana, peutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teu dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane. 85 jenderal saruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam. Eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae. Masih kena gegesek kene. Kodan tetep sagana puyeng ieu. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Dibere taufik. Itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah atuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek 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 tek. Ih. Ditangeuweulkeun dunia di irah teh plek 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 plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kene lebih kan lebih coba eta pekelalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantap aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama kedua kali Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran. Lantak disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu. Masya Allah Karim.
mulai ti di Jasa Mansur panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro ya panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun ke kusnya dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kurang eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karangna ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu sholat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara ieu cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudu nya di dieu beres sholat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur nggak ada ngedongeng mah ditarapakan gitu ya. Urang mah panjeun sumur geus kikian. Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula. Ku hari kapan make mesin konceng 3 poe can mangi cai. Saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae. Konceng durut. Geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas? 50. Ada airnya? Belum ada. Sial. Ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran Masya Allah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara. Lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya caian nah lan lain-lain sebagainya. Eta teh keur carita hiber karuas. Slek yen sumur plak aya lah 7. Dititip ku nyana. Nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh. Arwahna maksudna sia masuk aju di mana. Terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu. Eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji elos eta ge nanggo si Allah terus sia sok kaju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh teh dibere taufik ku Gusti Allah. Lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu Maha Rahmanir Rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah anu mangga lain eta. Salat mah asli mah kalau sholat kos gitu mah bupati ge kos gitu gubernur kos gitu ai keur sholat
kabehan santri ge kos kitu kabeh tameh salat jajabur tah kos kitu. Salat jajabur tah. Salat nu asli mah lain gitu, salat model Kangjeng Nabi. Nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah. Sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat dumantak di mana-mana pusing Kangjeng Nabi mah salat. Kuncina kan gitu dina hadis. Di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat, pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah. Urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng. Sabalikna urang mah. Salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah. Reungit ambalayah reungit. Nyara rocoan ka aing. Oh, tah eta teh kuat beda. Dibere taufik mah diuk ge tentrem, deuk baca shalawat ngeudaheun. Ya Allah, tah kuat taufik lah. Nah, iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim, daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama, ku para salafus sholih, makanya na leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati, leuwih apik, leuwih hati-hati. Emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah, jadilah sholihin, naik jadi waliun min auliyaillah. Nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah, dibere daek, dibere mantep, beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana. Ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana, Quran aya di nyana. Naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana, hukum aya di nyana. Da teges le bareng lah nyana jeung pamarentah, bareng lah nyana jeung partai. Lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena. Ulah ngadahar pamerena. Sebab ieu keur berangkat sabilillah. Yo, jingjing kurang bupati, jingjing kurang gubernur. Sing bener sia. Dibere duit ulah. Kunaon emang? Leutik. Aku duduk gede we tolol we. Ulah. Urang berangkat yuk, urang rarapih ieu Banten. Urang rarapih ieu Jakarta. Ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan. Iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae. Dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak nya batu. Ca dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur. Ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai, boy ini mah kafir juga adil cekena da teh podo sero sia mah tuh. Ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh. Jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur. Kararesieun ngomong kos kitu bae ge. Aing mah ngomong kos kitu ge ieu mah geureun jelema bae. Ieu cenah loba, teu dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglimana di dieu atuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi ngabahasakeunna make akhlada nganggap jelema anu neangan dunya nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia. Mantap kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok tah kiai. Secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar
Lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka. Tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul. Dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum. Bener. Sadaekna bae atuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endeuк mah maksudna sederhana bae. Itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darar hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah, menghanyutkan itu mah itu. Bahasa lagi lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard. Mun kurang dijabarkan panjang melalui ilmu bayan mahiji kinayah nomor kedua bisa dijadikan bayan bajis berarti. Akhlada bimana sakana geus jelas. Ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh. Padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul endek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu Balam bin Ba'ur cilaka Balam bin Ba'ur diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar Kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu geus beda jasa cak saha haram deh tuh si aya dalil lah kajian kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bank teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram samarangan nya datang dari kalinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta kiai maning dirate mah budak ieu gua heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun ji luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'i lah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmuna jadi cenah kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kumaha kuari mu'i mana kuari mu'i teh ya Allah mu'i teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus dituna kos kitu masalah urang boga mu'i sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mu'i sebagai toser jang ka pemerintah kuari mu'ina geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mu'i urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk nyaritakeun agama mu'i teh sarua dunia nu di arah teh atuh bisa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya
ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawatta bahawahu tiges le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wa tabahawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahaw boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge ku ari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap dengan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah mah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak mah anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan nama biasa bae tapi di mana geus jadiina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat duha berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca sholat tasbih berjamaah emang pernah kanjeng Nabi sholat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturanana kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrina ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek bela mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mati lok engke ge nya tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkap tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah enggak, lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti salat tasbih. Boro-boro masyarakatna kiaina ge teu salat tasbih. Emang kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tiloknya nage. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Horeng nipu sarua. Ibal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahoroma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tain tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel
Tatrugu atau diantep ku urang teu digebahkeun tetep bae alhas digebahkeun ngelel teu digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persi digambarkeun li an lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos gitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur ieu diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae ajung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat. Hati-hati kalau polisi sudah urusannya diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya geus ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Ieu tayang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui.
lain Ki Podoli bae sia ge sarua nganu aya nyana bae digigir ieu Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiai na tau kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalanar. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula betul mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan. Lain urang lain ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulan anak jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teh hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya ku urang sia teh ngaji ka henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu sia bae henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nyana embung bae aing mah weh pancen mah pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku ari mah teu geunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba Para teu sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sia henteu dikarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab lawan teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut-deukeut teh dulur mah aya sia teh ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung aya sia joret we eta aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjingnya kos itu Masya Allah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uci bisa anan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu nyanana Famasalu tapi jakeun tak kanyana Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nya nama terus
Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel. Mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres. Bensin teu ngomongkeun. Ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah. Lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah. Kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya. Seakan-akan nya keun nyerotan dosa. Urang bersih. Nu diomongkeun anak. Mantap ngadoa lagi. Moal robah ku diomongkeun moal. Moal robah ku dihasudan moal. Sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae. Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan. Na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing daya. Intahmil alaihi alhas aw tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung. Jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro. Balam bin Bauro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel, digebakeun ngelel, diantepkeun ngelel, mawa dahareun ngelel, lapar ge ngelel bae. Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi. Dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing, yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama, ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad. Faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan. Maksud la'allahum yatafakkarun, manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah. Nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng, percaya ka Allah. Nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal, engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi. Urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep. Teh tadi maksudnya supaya mantep. Oh, orang dunia mah kos kitu nyilaka. Mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Balam bin Bauro, anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia ke deui beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ke aing nu ditakolna mah. Parang sana atau ayam mui tuh awas anjing. Ulah. Aing mah cenah hadena lain mui, hadena lain Golkar, aing mah ieu mah PKB. Anjing bapana. Ieu mah PDI cenah beuwana ieu mah. Anjing kabeh. Kecuali lillahi ta'ala. Kuala mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya nu lillahi ta'ala. Sok nyanyawanan siapa? Can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan. Sogol sia teh sopan sia. Ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah. Geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh paneuleuh ka dieu ka heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui.
masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaulan agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyohonkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lajalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak dititah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga orang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala orang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allahumma kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainna urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh beuh siling sama mata sing ngomong aya kuari ge jelema eta wallahu a'lam bissawab.